Siap. Jadi lamun misalnya aya pemirsa anu sakirana butuh akuarium dengan grafis aya pemandangan jero teh tak aya palurah di dieu sok nyeun hayu kan dieu. Ya kene bejaan carana yuk ieu. Coba. Nah. Jadi naon wae ieu teh palurah alatna? Ieu modelna bisi ieu tah. Heeh. Ieu modelna kieu. Dudung kehe dieu deulekeun ya. Dudung Alberto kehe dieu. Orang inget baheula keur zaman sekolah SD nya. Hek ieu teh tina naon ieu teh lurah? Bahanna tina stropom. Tina stropom apa teh stropom? Stropom teh naon? Ieu stropom. Oh, mana? Ieu awalna ieu stropom. Oh, eta stropom. Jadi ieu posisina tah. Heeh. Ieu. Oh, ieu teh mentahana. Mentahan ieu mentahan. Gila merenana geus ngecat salit-alit mah ieu teh. Teuas nya. Teuas. Ieu nu matak ieuna teasna naon ieu teh palurah? Semen. Oh, semen. Semen jeung lem. Semen jeung lem. Semen jeung lem. Nah, terus ieu dicet. Heeh. Cetna ge sababaraha rupa. Oh. Ieu loba. Berarti engke teh eta teh dirakit deui kana kaca. Kana kacang dilebetkeun ieu tah. Tuh, tingali. Heeh. Ya modelna. Berarti ieu ge lamun ieu mah termasuk apa? Perangkat lunaknya. Iya. Potong dikit ge. Potong. Oh iya. Gampang rata ieu mah nu kieu mah. Tina sterom. Stropom Sterom. Seteropom. 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 Hese ngomongna orang Sunda teh. Sabareto geus geurang-geurang di Arab. Heeh, geus palurah ya aing lah. Si Dudung tuh nu kitu nama. Nah, ieu hasil karya ieu, hasil karya. Ieu tos finishing, tinggal ayeuna pake lampu. Terus tinggal pake naon di dieu teh? Aksesoris kitunya. Karena itu batu-batuan. Tangke di dieu bisa. Oh, aya iya. Jeung bunga. Oh, jang bunga di dinya teh. Bunga hidup. Tah, ieu di bolongan ieu. Kos ieu naon kembangna teh? Posisi dieu. Kembang bunga hidup teh model anu tumbuh di air. Naon teh? Di cair teh naon? Oh, deui. Eta Eta we nya, bener da lobanya kitu teh. Oh, bener. Paling lamun di urang mah ieu kole apa? Eta di berean kole kitu nya, bere lampu kitu apa teh? Alberto mah apaleun. Si Alberto. Oh, jeung si Kang Dudung mah. Heeh. Soal masuk Minang ka dieu. Oh. Babaturan lain. Heeh, ngan babaturan. Disinkeun jangan eta mah. Babaturan ting. Heeh, disinkeun. Nya geus teu nanaon sarua lah. Itu ge keur barobogohan bari di Lebak tuh. Wah, heeh. Ke berarti abi lah mesenna tuh nu ageungnya. Sok bae. Oh, tiasa. Bade ukuranna sok kumaha. Abi patokan we lapang bola. Wah, siap. Patokan mah kitu sakirana siap meureun ku abi. Naon jeung koi? Buaya 4, komodo 3. Eta jeung si Dudung hiji meureun. Tapi modelna nu kieu. Iya, model kieu. Oh, iya siap. Jadi akuarium nu gede kitu teh paling buaya pan 4, abi teh gaduh, komodo 3. Ya. Beureun bilih kirang penghunina meureun ku abi teh dilebetkeun we Alberto sareng Kang Dudung. Mantep. Ya, di dinya teh supaya muhun di dinya ngarencangan buaya-buaya abi gitu. Iya. Tah jadi kanggo beureun intina mah kanggo pemirsanya anu priyogi ieu akuarium mangga we dongkap ka Palurah Amung. Insya Allah. Langsung dina lamana produksi ieu sabaraha bulan? Ya, satu set seperti ieu. Satu set paling ukuran kieu ya. Gitu. Paling 1 minggu lah. 1 minggu beres. Oh. Cuman masalah harga mah eta mah privasinya nanti eta namanya. Kan urang dina segi ieu-ieuna kan tergantung apa tingkat kerumitan ieu merenya, Pak. Ya. Ieu pan wah bener tah kudu ieuna tadi cat, kasihna di leman gitu supaya napol gitu, nempel. Berarti mahal jeung murahna produk ieu teh tergantung tina bukan luasnya merenya. Bukan luasna. Jadi kumaha luas. Kumaha luas kirain teh. Ieuna kitu. Hiasan-hiasan ieuna kitu, Pak. Biasa ieu hiasan dibentukkeun. Bikin mahal oge nya eta. Tangke ieuna aksesoris. Iya. Gitu lampuna aya sakantenan di luhur ogena nu ukuran kanggo naon namina cupang teh tuh. Nuhun. Cupang soliter ya. Aya, terus lampuna aya. Nya. Bade gitu. Pas abi mah sok jantenkeun eta nu sageung kapang bolanya. Wayahna pangadamelkeun.
Insya Allah diusahakan. Mohon dina apa cepatnya saminggu atau dina biasa sabulan oge nya. Upami anu kau saageng lapangan bola gitu mah. Mohon. Ya paling lami mah mohon. Kan karunya Dudung sareng Alberto teh aya ieu na. Oh, Jadi kayak tempat mandina. Mohon teh tempat ibakna. Jadi usahakan ke Palurah. Mohon. Tah, jadi pemirsa bila aya nu bade pesen akuariumnya. Akuarium ja tergantung pesenannya Palurahnya. Tergantung pesanan. Ya termasuk misalnya abi hoyong nu kumaha misalnya ya, biasanya. Ukuran. Oh iya. Ya. Jadi dongkap wae ka Bumina Palurah di dieu ya di daerah warung mana ya teh? Warung Ranpis. Warung Ranpis daerah Cukang Uncal. Ya. Tah dongkap wae ka warung Ranpis daerah Cukang Uncal atau napi engke di kolom komentar besok tumaros kayak di aya nu ngawartosan kayak di kolom komentarna atau napi tiasa dongkap langsung ke warung Ranpis di dia di daerah Cukang Uncal Gunung Sari nya Palurah terus gitu tuh tinggal iya terus finishing tinggal nganggo lauk buaya sareng dudung di dia gitu nya buaya lauk Alberto biasa di dia lebat gitu nya terus gitu ya beneran Palurahnya serta acaranya atur nuhun ya.